kudu reueus kudu bangga kagungan nabi kagungan rasul anu kalintang mulyana ngelehkeun ngungkulan kasadaya para nabi sineng para rasul. Naon tah anu nomor kahijina kamulyaan ti Allah anu jumlahna 5 anu dipaparinkeun ka nabi urang sadaya. Walaranana akramahu kahiji ngamuyakeun Allah kakangnya nabi bil ismi ku jenenganna. Nomor kahiji Allah ngagungkeun kakangjing nabi ku jumlah keagungan anu 5 teh ya. Nomor kahijina Allah taala ngagungkeun kakangnya nabi nyaeta ku jenenganna. Ngagungkeun Gusti Allah kakangnya nabi ku jenengan. Tina sapalihna kagungan jenengan kangjeng nabi engke dihandap diterangkeun nyaeta bila mana nyebatkeun nami lafaz Allah pasti didinya bakal aya nami kangjeng. Contoh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata nabi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau model adanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Tiap-tiap aya jenengan Allah pasti aya jenengan kangjeng. Eta ngamuyakeunana Allah ka kangjeng nyaeta dimuliakeun jenengan kangjeng. Nyaeta bila mana aya nami Allah pasti aya jenengan kangjeng Nabi subhanallah nya. Tuh, nabi jeung rasul nu sanes mah henteu saperti mulia jenenganana kangjeng. Walaupun marantena oge sami-sami mul tapi kamuliaan anu leuwih utama mah dipibana ku kangjeng mata kudu agung kudu reueus kudu bahagia nya jadi umat kangjeng nabi ku jalaran di nabian jeung di rasulan ku nabi jeung rasul anu kalintang mulyana. Akramahu bil ismi wal jismi sareng kaduana ngamuliakeun Allah kakangnya nabi ku jisim. Ku jisim nyaeta ku salirana. Nah, nomor kadua ku jisimna kangjeng nabi. Salirana kangjeng nabi memang manusia tapi benten jeung manusia biasa. Pangna benten ku sabab kangjeng nabi mah benten jeung manusia kagalibanana. Contoh anu kaluar tina salirana kangjeng nabi eseuning suci jeung wangi nya suci nya wangi. Nah benten yang anu kaluar ti jami biasa nya baunya najis. Walaupun kasep keukeun nu kaluar nama bau. Walaupun kasep keukeun we kesang nama bau. Walaupun kasep keukeun nama najis. Walaupun kasep keukeun cikampangan nama najis. Contoh istri walaupun geulis sakumaha geulisna keukeun bijil kesang nama bau. Lamun bobos nama bau. Subhanallah. Kangjeng nabi mah kesang nage senyit. Nage senyit cikampanganana senyit. Salajengna sagala rupi nu bijil ti kangjeng nabi hukuman suci. Tuh. Mata memang kangjeng nabi jami tapi benten jeung jami umumna. Kangjeng nabi manusia tapi beda jeung manusia umumna. Bedana wa jismi nu ngabedakeun antawis jami jeung kangjeng nabi bedana salirana. Tuh, wa jismi taca nu sanesna. Wal atai sareng ngamuliakeun Allah ka kangjeng nabi ku pamasianana. Ya Allah taala ngamuliakeun ka kangjeng nabi ku anu nomor katilu nyaeta ku auto pamasihan Allah ka kangjeng nabi.
Diantawisna masihan Allah ka kanjing Nabi anu paling utami nyaeta di dunyana tiasa nyapaatan kantenan ke di akhirat ke anu kawan syafaat teh nyaeta Kangjeng sahibus syafaah di dunya wal akhirah wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahim Kangjeng Habib nu diarep-arep syafaatna tina sagala pakeuh anu larap ka umatna Muhammadun sayyidus Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya. Kangjeng Nabi pimpinan dunia rawa akhirat ureueus kudu bangga toh nya tah eta teh kamulyan ti Allah kanggo Kangjeng Nabi nyata pamasihan Allah ka Kangjeng Nabi nyata bedena masihkeun bendera syafaat nah nyata ka Kangjeng Nabi nyata sakumaha gambaran ke kiamah sadayana umat termasuk nabi na jeung rasulna sabab kabeh oge hayang buru-buru kena ponisan walaupun kana neraka hoyong geura asup kana neraka komo di anu ka surga sabab teu kiat cicing di alam kubur amasar teh ku banget siksaanana lamun jang neraka hayang geura asup ke kana neraka bar neraka mah leuwih berat daripada di alam mahsyar nabi na di tepungan teu bisa monis rasulna sami tah kujang kitu sadayana milarian Kangjeng Nabi subhanallah tah ayeuna anu nyaci maki Kangjeng Nabi nu ngahina Kangjeng Nabi bakal kaduhung kemah kaduhung nyaci maki ka Kangjeng Nabi ngahina Kangjeng Nabi pangna kaduhung nalika nu sanes mah disyafaatan ka Kangjeng Nabi usaha ngagungkeun mantena walaupun doraka tapi teu wantun ngahina Kangjeng Nabi walaupun bergelimbang ku dosa tapi teu wantun ngahina Kangjeng Nabi ieu mah nya dosa loba nya wantun ngahina Kangjeng tuh anu teu wantun ngahina Kangjeng Nabi walaupun loba dosa tapi disyafaatan Kangjeng Nabi ieu mah keur maloba dosa ngahina ka Kangjeng Nabi atuh make syafaat Kangjeng Nabi kemah karaduhungeun sadayana ge nya anu loba dosa tuluy ngahina Kangjeng Nabi naudzubillah tuh ku Allah tadi paparinan dimulyakeun Kangjeng Nabi ku maparinan badena Allah maparinan bendera syafaat kanggo Kangjeng Nabi kanggo nyafaatan sakabeh makhluk wal khata'i nah artinya wal khata'i waridha wal khata'i sareng ngamuyakeun Allah ka Kangjeng Nabi ku ngalebur pirang-pirang kasalahanana salajengna ngamuyakeun Allah ka Kangjeng Nabi ku ngalebur mangrupi-rupi kasalahanana nu sok padahal Kangjeng Nabi mah teu aya salah andaikan aya geus aya dina pangampura Allah ta maksudna ngalebur kana kasahna teh sanes kasalahan Kangjeng Nabi da Kangjeng Nabi mah teu kakeunaan ku salah estuning dijaga tina salah diraksa tina salah tah satu anu dilebur atawa dimuyakeun ku Allah tina kasalahan teh walaranana umat Kangjeng Nabi ta umatna Kangjeng Nabi ku sabab Allah nyaah pisan Kangjeng Nabi bila mana gaduh salah maka salah umat Kangjeng Nabi mah bakal dihapura ku Gusti Allah nya asalkan sawe tobat eta ngamuyakeun Allah ka Kangjeng Nabi salajengna waridho sareng kalimana ngamuyakeun Gusti Allah ku ridho nah salajengna Allah Ta'ala ngamuyakeun ka Kangjeng Nabi ku anu nomor kalimana
nyata kumaparinkeun karidoanana Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Tah kusab kitu biar mana urang midamel karidoan Kangjeng Nabi otomatis urang teh midamel karidoan Gusti Allah. Ridho na Kangjeng Nabi otomatis ngajadikeun ridona Gusti Allah. Bila mana Kangjeng Nabi geus ridho, Allah geus ridho, insyaallah urang bakal hirup bahagia di dunia, mulia di akhirat. Kuberkana ridho Kangjeng Nabi anu janten otomatis ridona Gusti Allah. Nya tah beda ku ngaos pada melan ngaos teh nyata milarian karidoan Gusti Allah. Kadituna milarian Gusti Allah kadina turut patuh karena perintahan Kangjeng Nabi. Lamun diturut pasti Kangjeng Nabi ridho. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi pidoh Kangjeng Nabi nya. Kurang diturut pareta Kangjeng Nabi nama berarti ridho Kangjeng Nabi. Ridho na Kangjeng Nabi berarti ridona Gusti Allah. Kujalan Allah Ta'ala ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi ku anu nomor kalimana nyata Allah maparingkeun karidoanana ka Kangjeng. Oh, katanya. Matak anu ngaji mah nu ngaji nya nu ngaji mah jami anu pangdipikanyahna ku Allah. Nu ngaji mah oh matak anu ngaji maot puruhna ge sahih. Ku bakat ku ridho-ridona Allah kan nu ngaji. Nah pangna kitu. Ku sabab nu ngaji teh turut patuh karena parentahan Kangjeng Nabi teh jami anu dipikaridho ku Allah. Kangjeng Nabi marentahkeun ngaji kurang diturut ngaji. Tuh berarti bila mana tuh Kangjeng Nabi ridho. Ridho na Kangjeng Nabi otomatis ridhonya Gusti Allah. Tuh. Atau bila mana mau keur ngaji Allah geus ridho, Kangjeng Nabi ge ridho, maka aya dina kanyaana Gusti Allah. Malisa batak maut syahid. Batak nu bahagia di alam dunia tilu golongan. Hiji nyata anu magahan, anu nomor kadua anu dipagahan, anu nomor katilu anu resep kanu magahan jeung kanu dipagahan. Anu cilaka mah nu kaopatna tukang magahan henteu, dipagahan oge henteu, cinta oge henteu atuh naon disebut. Nauzubillah. Amal ismu anapun ari jenengan Kangjeng Nabi eta panadahu. Mangka nyauran Gusti Allah ka Kangjeng Nabi birisalati ku bahasa Rasul. Walam yunadihi sareng teu manggil Allah ka Kangjeng Nabi bil ismi. Ku manggil jenengan. Kama nada sateuyeun ngagero atau manggil Gusti Allah jami'al anbiya'i kasakabeh pirang-pirang nabi. Alaihi mugi-mugi tetep ka anbiya naon assalamu kasalamatan. Misla Adama halna seperti manggil ka Kangjeng Nabi Adam. Wa Nuhin sareng manggil ka Kangjeng Nabi Nuh. Wa Ibrahim sareng manggil ka Kangjeng Nabi Ibrahim wa ghairihim. Jeung manggil kasalanti anu kabeh eta Adam Nuh Ibrahim. Qala ngadawu Gusti Allah taala halna Gusti Allah fi kitabihi dina kitabna Gusti Allah. Al azizi anu mulia ya kitab. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika alaya. Ya ayyuhar rasulu hei utusan baligh kudu ngadugikeun anjeun ma kana wahyu unzila anu geus dilungsurkeun ieu ma ilaika ka anjeun. Wa hadza jeung ari ieu kitab atau hadza jeung ari ieu kaul eta fi waqti inzalil wahyi dina waktu lungsurna wahyu. Ama waktu mukafahati anapun ari waktu mukafahah eta waktu payunan eta pakola maka ngadu Gusti Allah taala hana Gusti Allah.
li nabiyina kana nabi abdi sadaya lailatul mi'raji dina wengian mi'raj. Mukafaah nyata dina waktu papayun-payun maksudna. Dina waktu papayun-payun. Nyata dina wengian mi'raj. Ya Muhammadu, hai Muhammad sal. Kudu nyuhunkeun anjeun tu'tihi. Maka bakal tu'tihi. Maka kudu tu'tihi maka dibere anjeun kana se. Nah, di antawisa ngamuliakeun Allah kana jenengan kanjeng Nabi, nyata Allah teu wantuneun bila mana manggil ka kanjeng Nabi ku manggil langsung jenenganana kanjeng Nabi. Tapi Allah Ta'ala bila mana deuk manggil kanjeng Nabi teh nyata osok manggil pangkatna kanjeng Nabi. Nyata Rasul teh nya. Oh ya ayuhar Rasul. Ya ayuhan Nabi itu. Manggilna teh. Ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Nah, geuning aya pidawuh Allah anu eusina manggil ka kanjeng Nabi tapi ku jenengan kanjeng Nabi ya Muhammadu. Ya. Ya Muhammadu. Sal tu'tihi. Hei Muhammad kudu menta anjeun. Bila mana anjeun menta pasti ku kami dibikeun pamenta anjeun. Ta ieu mah Allah Ta'ala ka kanjeng Nabi nyebat langsung nami ya Muhammadu nyata eta mah dina waktu mukafahah. Nyata waktu kanjeng Nabi papayun-payun jeung Gusti Allah. Waktos Isra sinarang Mi'raj keur paduduaan. Itu pangna langsung nyebat nami ku jalaran paduduaan. Henteu diumum gitu. Nah, salajengna nawiskeun caketna Allah Ta'ala sareng kanjeng Nabi. Lamun jami jeung jami mah dalit akrabna. Kitu Allah anu agung sinareng kanjeng Nabi. Nyata jami anu dipikaridho ku Gusti Allah. Eta khusus nalika mukafahah. Nuju papayun-payun paduduaan waktos Isra sareng Mi'raj. Mung eta-etana we ya Muhammad. Asal tu'tihi teh. Tah anapun ya Allah Ta'ala ngalungsul-lungsulkeun wahyu ima langsung ka kanjeng Nabi. Anu lalebet kana manahna kanjeng Nabi eta wahyu teh atawa melalui malaikat Jibril. Keukeuh we sadayana ge Allah Ta'ala tara nyebat jenengan kanjeng Nabi. Tapi nu disebat teh pangkatna kanjeng Nabi nyata ya ayyuhar rasul. Contona balik ma'unzila ilaihi. Allah Ta'ala dat anu agung parantos ngahormat jeung ngamuliakeun pisan ka kanjeng Nabi teu wantun nyebat jenengan langsung kanjeng Nabi komo urang sebagai umatna. Kudu ngadamel adab, kudu ngadamel tata krama seperti adabna Allah ka kanjeng Nabi. Nalika umum teu wantun nyebat jenengan langsung kanjeng Nabi padat anu agung komo usaha makhlukna. Umatna kudu langkung beradab, kudu langkung tata krama, kudu langkung sopan ka kanjeng Nabi. Mantak para ulama ngengengkeun bila majik nyebatkeun Muhammad teh kedah nganggo heula sayyidi. Mode dina atahiyatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina gitu. Tah sopana urang ka kanjeng Nabi. Subhanallahu a'lam.